Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang hadarullah supados berkah sasarengan ka musannif ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa aulai was-suhari was-solihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi Syaikhul Qadir Ajilani. Wa khususan la rusyairi Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa khususan la rahimusannifu kitab Arba'in Nawawi Syekh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi wa usuli mapuri muasil silati wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amas lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lana amin. Urang lajengkeun kana kitab Al-Arba'in Nawawi hadis Arba'in Nawawi anu 40 hadis teh halaman 18 nu aya kitabna mangga urang samikeun logatanana. Upami abdi salah dina ngalogatna mangga lereskeun dina komentar. Urang belajar sasarengan ieu mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Takdiruhu al-hadisu huwa al-hadisu al-khamisu. Huwa ri ieu al-hadisu eta hadis al-khamisu anu kalimana ieu hadis gitu. Hadis anu kalimana. An umul mu'minina katampiti an umil mu'minina katampiti umil mu'minin ti ibuna pirang-pirang jama anu iman Umi Abdillahi Aisyata tegesna ibuna Abdullah putrana Abdullah Aisyah nyatana Siti Aisyah putrana Abdullah Aisyah bin Abdullah Rodia Allahu anha rodia muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anha kaya Siti Aisyah anha lain anhunya radhiyallahu anhu sanes anu anha sabab domirna mufradah muannasa ghaibah jadi domirna diangkel lapad ha sanes hu. Qolat kadawu Siti Aisyah tuh fil Madinah ge qolat sanes qola lamun qola Rasulullah lamun qolat tuduhna ka istri berarti mufrad istri mufradah muannasa ghaibah qolat nu dianggena seperti kiasan qola qolu qolat tah ayanya lapar qolat. Jadi usus qolat mufradah muannasa ghaibah. Qolat ngadawu Siti Aisyah berarti kola kana bahasa kola ngadawuh sa Rasulullah SAW tak berarti kola mah ngadawuhna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kola tuduh kana mufrad muzakkar ghaib. Saur Kanjeng Nabi manarisaning jamana ahdasa nu ngayakeun anu ngada-ngada ieu si jama pi amrina dina agama urang sadaya hadza anu ieu nyatana agama Islam. Makana perkara laesan untuk aya minhu tina agama Islam bahwa mangkari itu mate rodun eta ditolak. Rawa ngariwayatkeun hu kana hadis saha al-Bukhari Imam Bukhari. Rawa yarwi riwayatan. Rawa fil madi. Rawa ngariwayatkeun hu jadi maf'ulna kana hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi surga Nabi sasaja manu ngada-ngada atau ngayakeun dina agama Islam ngaya-ngayakeun perkara dina agama Islam anu eueuh ti dituna meureunnan min amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radun. Tah ieu nu diparake hadis-hadis anu pake naon ngaranna teh ngabid'ah-bid'ahkeun teh. Wa fi riwayatin yang dina hiji riwayat mah li muslimin gagaduhna Imam Muslim man arisaning jamana amila anu amal anu migawe si jama amalan kana hiji pagawean laesa anu henteu aya alaihi kana ieu pagawean amruna dina agama urang sadaya bahwa mangkari itu amal teh rodun eta ditolak gitu. Tapi beda ge beda hasanah ya bid'ah dolalah gitu. Sabangsa ning tarawih kan eta di zaman Kanjeng Nabi teu aya. Eta nu ngayakeunana zaman para sahabat berarti bid'ah eta tapi bid'ah anu alus. Naon aya bid'ah keur kabagusan mah.
Al hadisu asadisu ari hadis al hadisu ari ieu eta hadis asadisu anu sadis nyatana anu kagenepna ieu hadis. An Abi Abdillahin Nu'mani katampi ti Syekh Abdullah Nu'man bin Bashir putrana Syekh Bashir. Rodia muga-muga mikari dosa Allah Gusti Allah anhuma ka ieu Abdullah Nu'man sareng ka Syekh Bashir. Berarti huma domirna tudukana dua. Mufrad. Non tasniah muzakkar ghaibah. Huwa huma hum hiya huma hunna. Huwa huma ta hum. Qala ngadawuh ieu Syekh Abu Abdullah bin Nu'man bin Syekh Abu Abdullah Nu'man bin Bashir sami'tu kana bahasa sami'tu. Sami'tu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka utusan Allah. Nyata na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu anu ngucap ieu Rasulullah saur Syekh Abdullah bin Nu'man teh. Innal halalas kana bahasa innal halala. Innal halala sanyanyana hanu haram. Sanyanyana halal teh saur Kanjeng Nabi bayanun eta pertela jelas anu halal halal. Wa innal haroma jeung sanyanyana anu haram teh bayanun eta jelas. Jadi anu halal geus dijelaskeun saur Kanjeng Nabi jeung anu haram oge geus jelas. Wa bainahuma jeung ari nu di antara haram jeung halal teh umurun eta pirang-pirang perkara mustabihatun anu pirang-pirang subhat anu sarubhat nyatana anu saliru. Tah aya anu diantara haram jeung halal teh nyaeta anu subhat. Haram teu asub, halal teu asub subhat. Saliru. La ya'lamuhunna anu henteu nyaho hunna kana ieu mustabihat saha kasyirun kalolobaanana jama min nasi buktina jama-jama anu teu nyarahuan lolobana jama teh ieu perkara teh subhat. Tah lamun aya nu subhat saur Kanjeng Nabi paman mangkari saning jamana ittaqo anu bertakwa ya si jama atawa anu ngajauhan ya si jama asubuhati kana pirang-pirang perkara subhat faqad istabro mangka geus sulubaran itu si jama lidini pikeun agama itu si jama wa irdihi jeung ti kawiranganana itu si jama. Wa man jeung ari saning jamana wa anu tumiba itu si jama fi syubuhati dina pirang-pirang perkara nu subhat waqo amangka tumiba itu si jama pil haromi dina anu haram. Tuh. Jadi lamun subhat mah henteu halal, berarti ieu teh tibana pasti kana haram. Gitu saur Kanjeng Nabi. Lamun lulubaran mah salamet eta si jama. Tapi lamun manehna dicokot wae subhat teh tibana teh kana haram. Deukeut nanti kana haram pasti jatuh nanti kana haram lamun subhat mah. Sebab halal geus jelas, haram geus jelas, lamun subhat jatuhna kana haram. Dikeutna itu. Karoi sapertikeun jama anu ngangon, yara'a anu ngangon ya si jama haulal hami di gagar gigir tanah batasan. Dina hima haulal hima di gigir-gigir tanah larangan. Yusyaku tah moal dililakeun deui naon ayar ta ayen tangangon itu si jama pihi di tanah larangan. Jadi ibaratna teh jama anu geus aya di gagar gigir tanah larangan gitu tah. Jadi moal dililakeun deui pasti asup ka tanah larangan. Perkara nu subhat teh geus seutik deui newel, seutik deui kana berarti teh deukeut pisan kana haramnya subhat teh. Pasti jatuhna teh kana haram kitu ibaratna mah. Ala sing inget-inget saur Kanjeng Nabi. Wa inna likulli malikin sanyanyana pikeun saban-saban raja himan eta boga batasan larangan. Ala sing inget-inget, sing eling-eling. Wa inna himmallahi jeung sanyanyana larangan Gusti Allah taala maharimuhu eta pirang-pirang perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah. Ala sing inget-inget. Wa inna fil jasadi sanyanyana eta tetep di jasad mudogotan ari aya daging sakepeul iza sholahat anu di mana-mana beres ieu mudogoh teh atawa salamet atawa lulus ieu daging teh sholaha mangka lulus atawa salamet atawa beres naon al jasadu jasad kulluhu tegasna sakabehna ieu jasad. Wa idza fasadat jeung di mana-mana ruksak ieu daging pasada mangka rusak non al jasadu jasad.
kulluhu tegesna sakabehna ieu jasad. Allah sing eling-eling atau sing inget-inget wahia jeung ari ieu murgoh teh al-qalbu eta hate. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis sa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Nah, jadi di mana-mana ieu hate alus mangka jasad yang sakabehna oge alus salamet. Lamun hatena ieu daging anu sakeupeu teh ruksak, maka sakabeh jasad na eta si jalma rusak gitu. Ngariwayatkeun kana ieu hadis Bukhari sareng Muslim. Hadis sabi' wallahu a'lam bissawab.